Seueur pertarosan. Seueur pertarosan. Pek teu naon bisa, aya meureun dijawab teu bisa. Moal. Kitunya? Sok atuh rek naroskeun naon ayeuna mah. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Pertalasan nu kahiji. Apakah benar kita itu harus meniru akhlak dan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu harus semenjak usia Rasulullah 40 tahun dan tidak disunatkan kita itu mencontoh akhlak Rasul di bawah 40 tahun. Karena ada ustadz yang bilang seperti di atas tadi, sehingga memperingati kelahiran Rasulullah pun tidak disunatkannya dengan alasan belum diangkat menjadi Rasul karena masih bayi. Bagaimanakah menurut Pak Kiai? Itu teh geus pabeuli teh kitu teh. Eta teh pabeuli teh pabaliut. Pabeuli teh kitu. Ayeuna urang niru akhlak Rasul baik satu acan 40 tahun maupun sabada 40 tahun da ayeuna mah Rasulna oge geus teu aya. Pek pikiran mun baheula mah urangna saumur jeung Rasul aya bahasa eta teh. Da ayeuna mah Rasulna ge tos teu aya, jadi Rasul teh tos ngalangkungan tos jadi nabi. Keur zaman urang hirup ayeuna Rasulna timurang kalih keneh ayeuna teh. Atau tos janten Rasul, tos janten Rasul sagala dituruh ku urang teh nu tos janten Rasul tangtu eta mah hal nu tos janten Rasul. Ngan tanyakeun ku urang nu ditiru ku urang teh apakah sulaya andai kata memang terjadi memeh Rasul janten diangkat janten Rasul akurkeun jeung Rasul tos diangkat janten Rasul sulaya henteu kitu we. Kartos henteu. Urang ayeuna memperingati dilahirkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awas ya, memperingati dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awas ya, catat kurang sadayana. Ya Rasulna parantos janten Rasul ayeuna. Jadi urang memperingati Rasul lahir teh, lahir Rasul geus jadi Rasul, ayeuna teh lahir Rasul memeh jadi Rasul. Dalam Rasul memeh Rasul, urangna kudu leuwih kolot tibatan Rasul. Leres. Da ayeuna mah anger memperingati kelahiran Rasul teh Rasulna geus jadi Rasulna belat-belat teuing. Sok nu dek diperingati ku urang kelahiran saha? Kelahiran Muhammad memeh jadi Rasul, kelahiran Muhammad geus jadi Rasul. Dek nanya ka sadaya ayeuna. Urang sadayana memperingati dilahirkeun saha? Muhammad geus jadi Rasul, Muhammad memeh jadi Rasul. Kan inta kitu mun baheula mah urang leuwih kolot tibatan Rasul umur urang begitu Rasul digubrak dilahirkeun kan bae teh memperingati ge leres henteu teu nurutankeun bae nah urang rek milu kana akhlak Nabi Isa tuh urang rek milu kana akhlak Nabi Ibrahim kitu nu sakuduna baheula mah leres henteu. Ngan dongeng urang ayeuna ieu teh dongeng urang ayeuna ieu teh kelahiran saha? Nah tuh make disebut kelahiran Nabi Muhammad. Ning tadi aku nabi. Leres. Dan nabi da waktu dilahirkeun mah can jadi nabi. Urang sadayana urang memperingati kelahiran saha? Kelahiran saha? Kangjeng Nabi Muhammad itu disebut nabi geuning. Pan waktu gubrak bacan jadi nabi. Ya. Kitu lain. Mun urang baheula kitu so teh ai urang ayeuna mah nya geus jadi nabi we. Kahartos henteu. Nu diperingati ku urang teh kelahiran saha ayeuna mah? Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitu. Kahartos henteu? Kahartos henteu? Hartos alhamdulillah. Ayeuna urang
bade ulang tahun tuh, ulang tahun putra urang kakarak gubrag tuh beda engke. Terus mana putra urang teh make jeung lulus gelar sarjana ulang tahun putra urang ayeuna mah saha sarjana moal dibawa-bawa tan leutik teh moal eno urang contoh upamana ya boga anak upamana ngaran upamana saha contoh ngaran saha contoh ya Abdullah umpamana ngaran urang teh Abdullah barang gubrag teh ulu ku urang diulang tahunkeun satahun ku urang diulang tahunkeun umpamana adat lain agama ye adat itu tepang tahun itu urang teh riung tepang tahun umpamana ya bakal beda engke anak urang geus SD bakal beda. Tadi mah masih kene iya si Ujang gitu si Ucu si Utun Jang Abdullah tasa tahun tak engke mah bakal beda ngaran urang ge Insinyur Abdullah teu leres tuluy engke jadi presiden teu beda ulang tahunna Bapak Presiden Abdullah kan gitu bener mun urang nyahoana geus jadi presiden angre ulang tahun Bapak Presiden lain ulang tahun Jang Abdullah nu baheula. Mata orang memperingati mana? Memperingati Muhammad keur waktu orok atau memperingati Nabi Muhammad tos jeneng kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning teh aya kabawa eta ka nabina. Laras henteu. Meureun belet ieu teh. Pangna kitu ge. Bolehlah orang tengagungkeun Nabi orang waktu gubrag bisa dianggap pokokna moal doraka orang ngikuti agama Nabi Isa ngikuti agama Nabi Ibrahim ngikuti agama Nabi Musa boleh ai baheula mah urangna teu iman ge teu doraka mun teu niru akhlakna teu doraka ngan sabada jadi rasul ayeuna wajib ngagungkeun Nabi narek sapotong ngagungkeun teh tina umur 40 tahun nepi ka 63 tina umur 40 tahun nepi ka bayi mah kuring moal rek ngahormat gitu. Hayo jawab rek bisa moal sapotong-sapotong hal anu mungkin henteu di mana orang mencintai seseorang tangtu mau dipotong-potong najan baheulana tukang mabok baheulana teh tukang mabok baheulana teh ya baheulana teh tukang main baheulana teh tuh tuluy manehanana insaf geus insaf teh tuluy tuh jadi salaki urang teh cinta ka salaki urang tuh cintana urang teh teh cinta karena waktu mabok nah maneh make cinta dasar ki maneh teh baheulana teh tukang mabok bae da lain baheula kuring mah cinta ka salaki kuring nu iraha nu ayeuna tanu baheula nu kotor teh ka bawah hade katutupan kabehanana cacak ieu teh nu mabok kumaha lamun Rasul memang agung timurang kalihina kene hal anu mustahil jelema cinta ka Nabi ti umur 40 tahun kuring mah pokona cinta ka Rasul teh ti Nabi usia 40 tahun kakara kuring cinta ti 40 tahun ka handap mah kuring mah teu cinta ka Nabi kitu hah kitu henteu awas rek taat rek teu taat ka Nabi ti umur 40 tahun ka bayi rek taat rek teu taat eueuh hartina eta omongan eueuh hartina eta pemikiran no sabab da geus ayeuna mah jadi nabi ge mun urangna baheula mah sayuswa jeung nabi kaharti atawa leuwih kolot tibatan nabi kaharti pan urangna ge ayeuna beleguk-beleguk teuing nyeket tai ka hulu-hulu teh nah nakar-nakar teuing beleguk teh mun dibeakeun ku sorangan hayo pikiran deui ku sararea daek henteu urang mun dipika cinta ku hiji lalaki ibu-ibu
dipika cinta ku hiji lalaki tapi cinta nate disapotong-sapotong daek henteu ya moal ada mustahil atuh aya cinta sapotong-sapotong mustahil da cinta mah kudu ngurung kabeh perasaan mah anger perasaan mah ya kitu perasaan mah sapotong-sapotong ari geus alus mah kahartos henteu kahartos henteu aya anu ayeuna nurutan rasul memeh rasul jadi rasul da mustahil atuh da anger weh ayeuna mah rek nurutan ayeuna memeh yusuf 40 tahun sabada 40 teh anger we nurutan saha ayeuna mah rasul tingali we ayeuna akurkeun jeung aturan-aturan rasul kitu sabada janten rasul akurkeun aya nu nyimpang eueuh tinggal kitu eta nu jadi masalah mah mun urang memperingati lahir nabi aya nu nyimpang eueuh eta nabi waktu ditaros dina hadis muslim ku urang buka waktu ditaros jungjunan ku sahabat naon margina paduka ya Rasulullah saum dina dinten Senin kumaha walaran rasul ieu hadis sahih kumaha dawuhan jungjunan apaan ieu teh poe kelahiran kami ning tuh rasul ngawalarna kitu apaan ieu teh poe kami dilahirkeun lain poe dilahirkeun sabenerna mah ieu teh poe bandingan poe kami dilahirkan tapi rasulna lain kitu ngadawuhna kitu we rasul ieu teh poe kami dilahirkeun padahal lain di dinya dilahirkeun mah baheula we anger leres jadi pangna rasul saum teh mengenang memperingati kelahiran anjeunna nu mawi dalil anu paling akurat dina masalah memperingati nabi puasa unggal poe Senin kahartos henteu saha nu pangpayuna memperingati kelahiran nabinya nabi buktosna kumaha saum tiap dinten Senin apan Kamis ge saum tapi nabi dinten Senin ngagaduhan kekhususiatan di samping sunat aya hikmat-hikmat sanes nabi ngawalarna kitu ieu teh poe dilahirkeun kami leres lamun ayeuna teu mengenang teu aya hubungan jeung kelahiran moal nyebat kitu geus we dieu teh disunatkeun ku pangeran puasa dina poe ieu kitu we leres nah tuh make jeung diimplik-implik ku nabi ieu teh poe kelahiran kami coba heuk pikir deui ku urang kahartos henteu buka ku urang sahih muslimna tuluy tafakuran tuluy hayati kahartos henteu bahkan kerjalma anu berakal kerjalma anu cerdas mah matak pribados wani nyebut belegug ge kanu bieu teh kerjalma anu berakal mah lain kitu kerjalma anu berakal mah justru nu kudu diperingati teh lahirna kitu lain geus jadi rasulna nu kudu dikanyahokeun teh keagungan rasul teh lahirna lain geus jadi rasulna naon sababna kadang dora agung ge da geus jadi rasul eta mah pantes we naon lebihna ti nu sejen mun rasul kagungan keagungan kagungan pangkat kanabian rata we bareng jeung nu sejen nah bedana rasul jeung nu sejen teh tingalin waktu lahirna Allah nu sejen mah seperti nabi kitu lamun memeh lahir memeh jadi rasul wae geus gaduh keagungan tinggal komo geus jadi rasul tinggal kitu karena henteu mata kenali ku urang peringati ku urang kelahiran nabi keagungan nabi lain borosotna wungkul lain tapi maksud mengenang kelahiran teh mengenang segala keagungan nabi satu acan dilahirkan dina waktu dilahirkan sabada dilahirkan lamun nabi geus kanyahoan ku urang agungna di dinya kakara katemong ganyorna nabi urang jeung para nabi nu sejenna tinggal komo geus jadi nabi geus jadi rasul kitu da kudu kitu ilmu akal mah meureun kahartos henteu ya nabi mah ti sate acan janten nabi ge tos kagungan mukjizat tinggal komo geus jadi rasul urang mah nyaho unggulna nabi urang tinu sejenna
lamun urang nganyahokeun geus jadi rasulna nya wajar we kagungan mukjizat kada geus jadi rasul. Bener wajar we diaping ku malaikat Jibril ge da geus jadi rasul. Bener naon istimewa na ti nabi-nabi nu sejen engke bakal gedeg bisi urang hayang nyaho istimewa na ti nabi nu sejen memeh jadi rasul tinggalina dirinya lebihna nabi urang sadayana kahartos gitu. Jelema ayeuna geus jadi ulama besar tuluy pinter nya pantes we da geus jadi ulama besar. Bener moal ganyor jeung ulama-ulama sejen lain kitu aing ngorek ti budak keneh ti memeh jadi ulama ti 8 tahun keneh geus cerdas katalar Quran hadis tah ieu ganyorna ti nu sejen teh kahartos henteu tah kanyahokeun mah etanana kenang mah geus jadi ulama mah urang ge wajar we atuh nya pantes we atuh tuh kitu cek ilmu akal mah matak cek beribadah belegug ieu jelema terus perterusan sarjana aya nu nyebatkeun yen di akhir zaman bakal turun Imam Mahdi anu bakal ngabasmi kazaliman sareng negakeun keadilan. Tina naon dasarna sareng sumberna keterangan eta teh nah wajib dipercaya kumaha hukumna upami teu percaya. Mun hukum teu percaya murtad sebab asub kana mu'taqadat hal anu wajib ditekadkeun ya hal anu wajib ditekadkeun ieu sumberna tina hadis lain hiji dua ya puluhan hadis anu ngajelaskeun anu nepi kana khabar mutawatir seperti dajjal seperti khurujul mahdi keluarna Imam al-Mahdi. Lamun teu percaya murtad asub kana mu'taqadat awas ya ngartos ya saha Imam Mahdi teh jalmi omanya dek aya pituduh eueuh nu nuduhkeunana anger we aya jelemaan leres hampir cenah Imam Mahdi teh pan ayeuna seueur para kiai teh eta Imam Mahdi teh baheula ge aya para kiai moal leuwih ti nabi moal leuwih ti sahabat baheula ge teu disebut Imam Mahdi geuning ku Rasul. Leres henteu geuning engke di akhir zaman bakal Imam Mahdi. Imam Mahdi teh pamana para ulama ai para mah lain imam a'immah ngaranna. Ai para mah pan loba ai para mah loba ai loba mah lain hiji ari imam mah pan mufrad nuduhkeun kana hiji ai para mah loba matak lain imam kudu a'immah mah pirang-pirang imam gitu apa nyebatna ge dina hadis lain a'immah imamun adilun imam anu adil kartos terus salajengna aya sapalih keterangan yen kakuburan wali mah di samping ngadoakeun oge tiasa nyuhunkeun hibar berkahna ti eta wali nutos ngantunkeun naon dasar keterangan yen hibar berkahna ti eta wali bisa nepi ka anu nyuhunkeunana naha moal terjerumus karena kamusyrikan pikeun jalma anu imana masih keneh lemah menta kakuburan sapertos kitu. Dasarna Quran jeung hadis. Allah Ta'ala ngadauh dina Quran a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Umat arajan kabeh ulah wani nyebut maut ka jalma-jalma nu terbunuh di jalan Allah bal ahya'un kabehanana harirup walakin la tash'urun ngan arajan kabeh nu teu nyaho. Jadi urang datang ka jalma-jalma terbunuh dina jalan Allah dina perjuangan agama Allah eta jalma teh harirup kabehana ge.
dengan orang anu teu nyaho, urang nu teu ningali, urang nu teu ngadenge ahli kubur tong boromah jalma nu beriman, tong boromah para aulia ya. Cacak kafir ge ngadenge di mana urang datang ka kuburanana. Hadis sahih dijelaskan waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perang Badar. Didinya Rasulullah SAW nguburkeun Utbah, nguburkeun Abu Jahal. Kanjeng Rasul nyepeng tetekan lajeng diketrok-ketrok di luhureun kuburan. Dawan Rasulullah, ya Utbah, ya Abu Jahal, Utbah, Abu Jahal, anu tuh disebatan. Naranyeun kabeh geus mangihan, hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqo faqad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqo. Anjeun geus kapanggih ku aranjeun kabeh, geus karasa ku urat beheung aranjeun kabeh janji Allah teh bener. Gitu kami mah geus manggihan yen janji Allah teh bener. Lajeng Sayyidina Umar bin Khattab mantanana ngacung, anjeunna teu maros ka junjunan, ya Rasulullah naon margina paduka cumarios sareng bangke anu tos maot meureun teu nguping. Mati tiasa ngawal Rasulullah ngawalar ka Sayyidina Umar kalawan pertanyaan anu jadi kaidah hukum dawuhan junjunan, ma anta bi asma'a minhum. Anjeun Umar moal leuwih nyaho tibatan nu geus paeh, moal leuwih ngadenge tibatan nu geus paeh. Nu geus paeh mah leuwih ngadenge teu kahalangan ku taneuh ya. Anjeun moal leuwih ngadenge tibatan nu geus paeh. Awas ya. Ari eta geuning aya ayat innaka la tusmi'ul mauta wala tusmi'us summad du'a. Allah ngadawuhkeun anjeun Muhammad, sabenerna anjeun Muhammad la tusmi'ul mauta moal bisa meredenge kanu geus maot. Lain hartina nu maot moal ngadenge, tapi urang moal bisa meredenge kanu geus maot. Entong borok kanu geus maot, kanu hirup ge moal bisa meredenge, dan nu meredenge mah Gusti. Urang ngetrokan panto, Jang, buka. Nyai, buka, digebrak-gebrak panto. Hudang. Jang. Hudang, Jang. Cik buka panto. Jang. Hudang. Nah kebluk-kebluk teuing heste. Ari urang maksud hayang meredenge. Maksud hayang meredenge, anu meredenge saha? Allah. Ku Allah teu dimeredenge teu daek udang. Nah atuh bangsat kaketeyepan. Ari bangsat rek meredenge kanu boga imah? Henteu, kaketeyepan rasaan. Ulah sina kadengeun korek jatuh boga imah. Bangsat cenah. Naon sababna boga imah ngadenge? Kusaha diberedengena? Tah kitu mata anjeun Muhammad moal bisa meredenge kanu geus maot, sabenerna kanu hirup ge moal bisa meredenge. Da ieu mah tauhid ieu mah. Kitu aya nafsiran atuh. Lain hartina nu maot moal ngadenge kanu hirup. Mata ku pribados kaenggal kene di Cinaon Padung kamari teh. Padung. Diuningakeun ka sadaya di Bendungan. Di Bendungan diuningakeun ka sadayana. Awas ya. Naon hartina urang maca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh dina jero salat, mun rasul teu nguping assalamu alayka salam kasangakeun ka paduka ayyuhan nabiyyu he Nabi Muhammad kitu lain. Lamun rasul teu nguping berarti urang jalma belegug. Naon sababna? Urang uluk salam kanu torek. Nu ceuk kayakinan urang teu ngadengeun, kawas urang gugupay kanu lolong. Tingali beribados ka dia tingali. Gugupai ka saha? Kanu lolong. Tuh. Cik. Eta nu gugupai kanu lolong kitu jelema naon? Urang geus yakin eta teh lolong, teu ningali ka urang, tuluy urang gugupai. Coba. Hah? Saha jelema belegug? Orang kawas urang ayana dekule ngobrol urang teh ngadongeng kanu torek
cek yakin urang manehna teu ngadenge manehna teh urang keuteuh geuleter ke ngadongeng nya teh abdi teh wangsul ti ditu kieu abdi teh ayeuna teh kitu bari yakin manehna teh jelema torek saha nu balegug ayeuna urang uluk salam ka nabi uluk salam ka ahli kubur assalamualaikum ya ahlad diyar apa disebutkeun urang uluk salam ka rasul urang uluk salam ka para sahabat ya cek uluk salam lamun cek kayakinan urang teu ngadenge saha nu balegug orang paling ge ganti assalamu alaihi gitu salam kasangakeun ka anjeunanana ka harti ka anjeunanana mah urang nyuhunkeun didugikeun ku Allah taala ka anjeunana ka harti ieu mah lain assalamu alaika salam kasangakeun ka paduka ka wasian nabi salamu alaika gitu nabina jauh nabina tos pupus mun urang boga kayakinan teu nguping urang kayakinan nabi teu terangeun teu ngupingeun saha nu belegug paingan aranjeun loba anu nyebutkeun belegug ka jelema nu marhaba atuh. Nah sahabat udah meureun cek kayakinanana nabi teh teu ngadenge lamun kitu anjeun ge belegug. Nah sabab dina salat sok maca assalamualaikum ayuhan nabiyyu ganti kudu assalamu alaihi. Heuh diparentah ku Allah mustahil Allah marentah belegug. Kudu diboretekeun wae. Kahartos henteu? Jadi orang ulus kalam assalamualaikum ayuhan nabiyyu teh sing boga kayakinan yang nabi teh nguping. Lamun teu nguping assalamu alaihi ganti kahartos henteu? Salam kepadanya kaharti ieu mah salam kepada engkau mana engkau teh tembok nu jelas mah dihareupeun teh bener jauh nabi nage geus pupus moal ngadenge nabi na oge ganti atuh assalamu alaihi teu jadi salatna bener henteu uluk salam ka ahli kubur teh ieu lain uluk salam kanu teu torek uluk salam kanu ngadenge ngan masalahna urang teu meunang uluk salam ka kafir kanu geus paeh ka kafir naon sababna apan teu nepi teh engke urang disebut belegug gitu geus jelas moal nepi gere urang uluk salam wae sanu belegug tah kitu mata ulah uluk salam kanu kafir teh ku Allah dikunci ngaran rahmat Allah dibet teh dikunci ai soal sora ahli dunya ka ahli kubur mah ngadengeun we najan kafir ge ngan rahmat Allah ditutup ku Allah taala kitu kartos ai urang ka mukminin disunatkeun zuru mengutaku masallimu alaihim kudu uluk salam ka ahli kubur mukminin mukminat cik lamun teu ngadenge naon artina urang ai kamu mukminin nepi rahmat Allah nepi kene sababiah nu hirup teh nepi kene bisa nepi tak ka ahli kubur kahartos henteu kahartos henteu kahartos henteu kahartos alhamdulillah urang uluk salam ka nabi sok saha anu sok uluk salam ka nabi anu jarah ka Madinah tuluy uluk salam ka nabi tanyakeun ka umat Islam bid'ah henteu kitu mun assalamu alayka ya Rasulullah ka nabi di masjid nabi jadi itu tuh jarah ka nabi tanyakeun ka sararea lamun teu bid'ah berarti urang teh nyampaikeun salam ka nabi ieu teh aya sababaraha hukum nu kaluar tina bahasa assalamu alayka ayuhan nabiyyu teh sababaraha hukum kumaha hukumna hiji bisi hayang nyaho transfer ganjaran yen rahmat Allah bisa tuluy ditransferkeun ka ahli kubur henteu putus-putus cirina assalamu alayka tuluy itu boga Allah nyalametkeun salira moga Allah mapere kasalamatan salira sareng rahmatna boga Allah uluk salam nu ayeuna beda jeung uluk salam nu engke beda jeung salam nu isuk beda jeung salam nu pageto beda 10 uluk salam berarti 10 doa 10 doa 10 rahmat 10 kasalamatan 10 kaberkahan anu bisa dilimpahkeun ka ahli kubur ladang amal urang di dunya cek saha putus bener henteu hiji tah penjabaran hukum tidinya kaduana ieu bisa jadi kedudukan qadiyah hukum nangtukeun bahwa yen ahli kubur teh henteu torek ngadenge tetorek kartos jadi ayat inna kala tusmi'ul mauta sapalih tafsiran anak kitu tah lamun dibawa kana tauhid mah ayeuna lain inna kala tusmi'ul mauta teh nyaritakeun yen eta teh moal ngadenge ceuk ayat eta belegug nu kitu mah teu nyaho tafsir Quran teh kitu ya teu asak teh kitu teu make pemahaman ukur terjemah hungkul sanyana anjeun Muhammad la tusmiul mauta moal bisa memberikan pendengaran kepada yang sudah mati
lain hartina moal kadenge ku itu lain anjeun moal bisa meredenge nya kanu maot kanu hirup ge moal bisa meredenge sanu tuh meredenge Allah entong borok ka batur kana ka urang ge sanu meredenge Allah nu mere ningali Allah gitu kahartos henteu manya jelema nu bertauhid teu ngarti kahartos henteu. Jadi sekali deui lamun urang ayeuna dek asup ka bumi tuluy urang hayang dibuka panto tuh sanu meredenge kanu keur sare Allah meusing digebrak-gebrak ge di kitu-kitu tah udang meusing di kitu-kitu ge ai ku Allah teu diberedenge mah anger we kerek bener henteu udang na itu kebluk-kebluk teuing. Udah ngaji. Ngerek kerek. Da ku Allah teu dibere denge gitu. Kahartos. Pinter. Acan anggeus sih pembahasan. Tuh. Tuluy we geus kitu mah. Urang datang ke kuburan wali Allah aya wali Allah teh jalma nu diagungkeun ku Allah ceuk tekad urang. Jalma nu dimuliakeun ku Allah ceuk tekad urang. Leres. Adu doana ditampi ku Allah ceuk keyakinan urang lain kitu. Lain kitu. Tah ayeuna tinggal we masalahna ari ahli kubur tidinya heula ngodokna. Ahli kubur mungkin henteu bisa nyuhunkeun ka Allah keur ahli dunya tah tinggal kitu. Ari ahli kubur mungkin henteu awas nyuhunkeun ka Allah keur ahli dunya kira-kira eta teh mungkin terjadi eta mah hal anu ilahar. Hadis geus wah ngaberebet eta mah. Eta mah hadis ngaberebet ngajelaskeun eta mah hadis ngaberebet geus. Cukup komo dina hadis Mi'raj mah para nabi naratepan ngaduakeun itu nabi teh ngaduakeun ka junjunan nabi teh ngaduakeun ka umat dina hadis Mi'raj pan kitu komo ari eta mah dina hadis sebatkeun junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh dina setiap sore dina setiap isuk sakabeh amal umat kami ditemongkeun ka kami ku Allah taala di mana kami ningali amalan umat kami kalakuan umat kami hade kami syukur ke Allah muji ke Allah di mana kami ningali amal umat kami kalakuan umat kami teh goreng kami mangmentakeun hampura ke Allah ke umat kami itu buka atuh ku urang hadisna keteranganana jadi bisa ngadoakeun bisa di samping teh dina hadis sahih dijelaskeun bahwa Rasulullah ngadawuh setiap anu uluk salam ka kami maka kami ngajawabna berbagai hadis anu ngariwayatkeun ruh kami dibalikeun deui kana jasad kami tuluy kami ngajawab heula salam kusabab nu salamna meureun roba terus we ngawaleran junjunan teh leres lamun ngawaler salam teh lain ngaduakeun ti jero kubur naon hariti salam doa apaan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh muga Allah mapareun kasalamatan ka aranjeun sadayana sareng mapareun rahmat sareng mapareun kaberkahan lain kitu kitu lain jawab oke ku Rasul ma waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh itu sawangsulna muga Allah itu nyalametkeun aranjeun ngarahmat aranjeun ngabarokahkeun ka aranjeun lain kitu pi jawabeunana kahartos henteu di mana pi jawabanana nyaho kitu berdasarkan Quran idza huyitum bi tahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha mustahil Rasul sulaya sareng dawuhan Allah mustahil minimal setimpal maksimal leuwih ti kitu jawabanana maka pribados kasadayana ayeuna nguningakeun keur cecekelan urang sadayana ya urang uluk salam ka nabi 1 juta kali uluk salam can karuhan boga nilai keur nabi dan nabi mah teu diuluk salaman ku urang ge anger nabi anger salamet anger agung bener
naon atuh nu dipandang ku urang pangna kudu loba uluk salam. Jawaban Nabi ka urang, hiji jawaban Nabi ka urang mangrupakeun doa anu abadi itu. Hiji jawaban Nabi ka urang itu bisa cukup keur saumur hirup urang, keur saneng-neng urang. Doa urang mangadoakeun ka Nabi 1 juta kali tuluy-tuluyan assalamu alayka ayuhan nabiyyu, assalamu alayka ayuhan nabiyyu, can karuan ieu aya nilai keur Nabi. Tapi Nabi ngajawab ka urang wa mesti keluarkan hadisna. Paling-paling kembalikan hukum akal. Cek hukum akal umpamana cek akal heueuh cenah jelas manehna ge apaan bawa keur disiksa bawa keur naon mikirkeun diri manehna ge can karuhan maka jeung tuluy dek nyalametkeun urang rek ngadoakeun keur urang umpamana tuh. Nah ku kitu jadi musyrik itu mustahil ayeuna ahli kubur bisa melaan urang, mustahil bisa ngadoakeun ka urang. Apakah urang lamun minta tulung ka jelema nu ceuk urang mustahil bisa nulungan, apakah jadi musyrik kitu? Lamun kitu panghukuman heula ku anjeun, kuring hayang diganong tuluy ngomong ka nu lumpuh. Ceuk kuring tuh, cing Pak pangganongkeun kuring. Tapi jelema anu dek ngagandong nate jelema lumpuh, cek kayakinan kuring ke manehanana moal bisa ngagandong kuring hukumna musyrik henteu. Hukuman musyrik henteu. Henteu paling-paling disebut naon? Disebut jelema belegug. Bener henteu? Si lain belegug teh. Hayang diakod kuno lumpuh. Bener henteu? Cek kanyaho urang manehna teh moal bisa ngaganong. Cek kayakinan urang manehna teh moal bisa ngaganong, manehna ge lumpang geus teu bisa. Tuluy urang teh ngomong. Cik euy pangganongkeun kuring. Musyrik eta nu ngomongna henteu? Paling-paling naon cenah? Belegug. Nu matak akhirna keputusan hukum jelema menta tulung ka ahli kubur mun nya cek kayakinanana ahli kubur teh moal bisa nulungan belegug moal matak jadi musyrik. Lamun dalilna bahwa nu jadi musyrik teh lantaran manehanana mustahil bisa nulungan. Apa nih ge mustahil sarua bisa nulungan? Leres. Lamun dalilna karana paehna eueuh Quran hadisna nu ngajelaskeun bahwa geus paeh mah jadi musyrik mun dipenta mun keur hirup henteu. Lamun keterangan anak bahwa salian ti Allah moal anu bisa nulungan sarua ka ahli dunya ge ye meta tulung teh musyrik sarua. Ka dokter ubar musyrik, ngadahar bodrek musyrik sarua. Nah sababna na bisa nulungan kitu obat. Jawab. Dokter bisa nulungan gitu? Jawab. Nah itu make datang ke dokter. Nekadkeun dokter bisa nulungan? Waktu mencret ngadahar siba, ngadahar SG, oralit, bisa nulungan gitu. Mun kayakinan urang eta anu nulungan, musyrik? Musyrik. Lamun hanya sabab jeung cukang lantaran musyrik. Pon kitu deui ka ahli kubur hanya sabab jeung cukang lantaran moal musyrik. Bahkan nupang utama-utamana cukang lantaran teh wali Allah nu deukeut jeung Allah kadinya justru pribados mah daripada kana obar heula kana jeung doa heula pribados mah. Pribados mah daripada ayeuna ieu boga pamaksudan aya ngasih daripada ayeuna ka jelema anu daroraka heula upamana ka tembong ahli zalim heula minta tulung teh ka Allah heula ka Rasul heula pribados mah. Baca heulaanan salawat assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah khudz bi yadi qallat hilati adrikni kitu ya Rasulullah tulungan abdi fa aghithni wa ajirni ya mujiru min sa'iri ya ghiyathi ya maladhi fi muhimmatil umuri ya Rasulullah kaulanun ya Rasulullah belaan abdi kitu abdi mah apa dina berjanji disebutkeun fa aghithni wa ajirni teh eta teh lain ka Allah tapi ka Rasul apaan kitab teh ka Rasul lain ka Allah. Buka kusararea para santri, buka kusararea para kiai, para ustad. Hartian tabar janji, fa agisni wa ajirni teh kasaha. Terus ya akramal khalqi mali man aludzu bihi siwaka inda hululil haditsil adam.
aya indah ulul haditsil amami aya dina qasidah burdah aya Imam Busiri kitu wala yadhiqa Rasulullah jahu kabi idzil karimu tajalla bismimun takimi aya fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami aya menta ka sahapan ka Rasul eta teh kahartos henteu dong nunutan kahartos henteu gitu menta ka saha eta ka Rasul tos wafat mun musyrik dasarna geus maot moal manggih ya Quran hadisna kaluarkeun Quran hadisna tos saha nu dhaif ge moal manggih lamun memang nu jadi dasar teh akal karena memang manehanana mustahil bisa nulungan cek secara adat gitu maka kuring hukuman heula ku anjeun mun cek secara adat nu lumpuh teu bisa ngaganong leumpang ge teu bisa tuluy kuring ngomong ka nu lumpuh coba panggonongkeun kuring musyrik henteu lamun teu musyrik itu moal musyrik mun dasarna memang karana itu teh mustahil da kabeh lian ti Allah mah moal anu bisa nulungan ka nu hirup ge sarua lamun memang kanu hirup dek dijadikan alasan ieu mah kadal-kadar cukang lantaran nah teu meunang nyeun cukang lantaran kanu geus bae kahartos ieu teh akidah ahli sunnah wal jamaah ayeuna nu sok pabeuli teh dina akidah kieu teh para kiai-kiai sebagian ieu loba nu pabelit ngaji ilmu tauhid ngaji tijan teu ararangeus ieu teh ngaji ilmu tauhid ararangeus ai datang ka kubur teu dihariwangkeun ai ngadahar bodrek teu dipika hariwang ai datang ka kubur dipahariwangkeun ai ka datang ka dokter teu hariwang ai minta tulung ka jelema teu hariwang padahal nu kudu hariwang mah nu eta poho we geus kitu mah akhirna mun teu ku duit mah jalan mun teu ka dokter mah cager musyrik we kitu eta mah tara dibahas eta we nu ka kubur dibahas teh bisi musyrik kade sing ati-ati aing ngabahas tauhid kabeh ratakeun ngaberebet nu hirup jeung nu maot ratakeun kabehanana engke mun bener-bener kabehanana kartos ning tah awas ieu pribados ngadenge pribados anu ngabantah teh para kiai nu ngabantah teh para ustad pribados kantos diskusi masalah ieu aya nu nyebutkeun musyrik kitu punten baheula mamarene kantos nyingkilkeun raksukanana dikieukeun tah cenah mamarene teh di makam Eyang Mahmud tatkala kupun uwa ditaros ku mama ajengan sayuti rakapun bapa saurupun uwa kieu bade tu maros cenah Eyang kumaha hukumna upami abdi gitu kakaruhun gitu nyuhunkeun langsung Eyang abdi teh hoyong anu kumaha saur mamarene ieu lain ge cenah ka indung menta kejo tarah ya Allah mak menta kejo gitu geuning kitu sumun cenah ieu mah hirup keneh itu mah apantos maot mencuri kamu saur mamarene nyangka kawali siapa nyangka kawali teh maot gitu teu bisa nanaon kitu nyangka teh kitu dugi ka dikitukeun cenah sok hadir keteranganna ku anjeunna dijabar luaskeun keteranganna diterangkeun sacerewele-cerewelena ieu seueur ieu teh akidah-akidah ayeuna anu tibalik pek ieu pek teh ka para wali ka para nabi pek kanu araragung nyuhunkeun doa ka inya ka ahli kubur da ceuk pribados ceuk kayakinan pribados mah ceuk kayakinan pribados nepi keneh doa ahli kubur para wali ka kuring daripada kuring ngadoakeun ka ahli kubur ceuk abdi mah mun abdi ngadoakeun ya Allah mugi ahli kubur ieu teh sing kenging pangampura mugi ahli kubur ieu teh ceuk kayakinan pribados keukeuh we anger asa matih keneh itu ka kuring daripada kuring keur itu gitu dari abdi mah nekadkeun itu bisa nulungan musyrik leres seperti nekadkeun kana bodrek bisa nyegerkeun musyrik
Lamun kana bodrek secara cukang lantaran alus keneh itu dijieun cukang lantaran mah daripada ieu. Kitu bebas ngaheulakeun heula doa, ngaheulakeun heula shalawat, memeh kana bodrek teh kitu ngadoaan teh. Eyang Cibabat rahmatullah alaih tatkala pun bapak nyanak pun lanceuk teu damang. Sate acan ka ma eyang lajeng ka dokter heula, begitu ka dokter sumping ka ma eyang. Hoyong dilanongan teu damang keneh wae. Teu kuma eyang teu dilanongan ngaleos ma eyang. Ai percaya mah kakaresten jig ka ditu tong ka dieu sor ma eyang. Ya, diantepan pun bapak baheula ai percaya mah cenah kakaresten jig atuh tong ka dieu. Da urang mah percaya heula kadinya daripada kana Quran, daripada kana sholawat, daripada kana doa. Kitu urang mah tibalik ayeuna mah doa dipaneurikeun. Kitu matak loba nu teu ngahargaan ieu ka ahli doa, loba nu teu ngahargaan ka ahli sholawat. Loba ai ka kafir mah wani mayar puluhan juta bari modar gitu ge. Bari anggar teu cager. Loba jelema anu cager ku doa gitu dan teu ngahargaan teu. Tah ieu jelema teh geus katembong ieu ya, pabelit ieu. Pabelit ieu. Kartos.